Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun abdi Nabila Firayamin Hasibuan di kelas 12 IPA hiji. Ujian praktik Basa Sunda Macawarta. Dina judul SDN Pisang Sambo Hiji Cagar Budaya Sakola di Tirtajaya. Buku induk ditulis dina basa Walanda, identitas tabel di jero buku induk ditulis dina basa Walanda jeung basa Indonesia. Data siswa jeung orang tua siswa ditulis ku huruf sambung nu rapih tur tembong ipis kandel. Ngaran siswa jeung kolotna lolobana ngaran Cina. Nuduhkeun yen loba urang Cina nu nganjrek di ieu lembur. Pacabakan maranehna tatanen jeung dagang pun nini ge sakola di dieu. Tah ieu datana cek Haji EN Suherna salah saurang guru di ieu SD nu oge alumni ieu SD. Di sagedeungeun kepala sakolah AMI SPD nalika ngobrol jeung Bawara Jabar di kantor SDN Pisang Sambo Hiji Kecamatan Tirtajaya Karawang sawatara tahun katukang. Eta buku induk tahun 30-an. SDN Pisang Sambo nu hartina kaasup wilayah Kecamatan Batujaya memeh Pisang Sambo kaasup wilayah Kecamatan Tirtajaya. Pamekaran ti Batujaya nu sakola ka ieu SD aya oge nu ti daerah Bekasi pentas Citarum. SDN Pisang Sambo nu ayeuna jadi SDN Pisang Sambo Hiji diadekeun tahun 1912 zaman pamarentahan kolonial Walanda. Aya saunit bangunan tilu rohangan kelas nu masih asli adegan jeung bahan-bahanan ti saprak dibangunnya eta mangrupa bangunan panggung bahana kai jeung awi. Lante panggung tina kai, dingding bilik tina awi ngan boh lante boh dingding barolong geus barobo. Tos sababaraha kali aya siswa nu ti poros ka ieu lante cek AMI SPD. Nurutkeun AMI, Dinas Pariwisata dan Kabudayaan Karawang geus ngindeukeun yen salah sahiji wangunan ieu SD mangrupa cagar budaya nu ulah dirobah adeganana. Tapi nepi ka taun eta wangunan teh masih diantep tak aya renovasi. Mungguh pihawatireun sareng pibahayaeun kanggo barudak pokona. Pamirsa sakitu nu dipikahatur hatur nuhun wilujeng enjing. Sekian ujian praktik yang saya lakukan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.